guys, suasana di Kawali ya. Suasana Kawali bubar anak-anak sekolah. Ramai sekali guys ya. Bayar guys, parkir. Guys, suasana di alun-alun Kawali ya tuh, ada bubar anak-anak sekolah. Nah, iya dulu ya, ayeuna nuju di Kawali aya ke tengah aja ya ngalewat aya bajing. Pas sieuneuh euy. Tuh kabur kaluhur. Kana namina Pak? Si Boy. Si Boy. Oh. Boy. Di Alit pangintennya ieu teh. Ya, Boy. Wah, resepnya. Nah, aja we dilepaskeun kieu ieu teh. Aja we. Tuh guys, nah ayeuna tah. Mana Pak? Mana si Boy na? Oh, ieu tah. Ayo, Boy. Boy. Oh. Mungeun eraeun ku kamera si Boy na. Aya ngambil ogo. Ya, ka dia. Tah, ya. Ieu teh umur sabaraha? Iya. Si orok kana. Di orok keneh. Disayang bang ininya. Oh, tah ya si Boy na ya. Padang ngarogo we Nya resep pas tadi ningaloge. Aya wajing linduk yang dia ada. Resep tah ya guys ya si Boy ya. Di Kawali ya, tempat parkir tuh masjid alun-alun Kawali nah. Tempat parkir. Terang Mang saha ya? Mang Nanang tah nu gaduhna bari sakantenan parkirannya Pak. Parkiran dia. Mohon. Tah ya si Boy ya. Udah aku batur mah ali mah nya. Boy. Tuh. Mana? Yang di ogo. Oh. Tah ya si Boy. Boy. Oh, tapi mere ya pasian mangga. Jalu bikang gitu. Jalu. Menggado dua di ieu kenya tiasa. Aya dua dengan adi nama eraan. Oh, eraan. Minta dicana ka dia banginnya. Di luhur dia. Oh, aya di luhur. Oh. Aya. Nuhun. Jadi di dia teh aya dua gitu. Aya dua. Nuhun. Si Boy dan teran mah kana. Istri pamegat nu eta na? Jalu saya. Jalu sadayana. Isinan cenah guys, nu hiji deui mah yo. Handuka di mana yo? Aya si Boy nu linduk na mas ah. Oh. Yang di ogo. Boy, si Boy. Nah, ya hatur nuhun Pak. Ya. Mana si Boy na ya? Yun nun tuh. Yun nun ku batur mah alimun si Boy na ge. Jadi di alun-alun Kawali guys, ya panas tuh. Guys, seur. Yuk kita muter-muter Kawali guys nya. Hilarian maneh tai siomay. Kita mutar-mutar aja di alun-alun Kawali yuk. Wes aya mojang-mojang. Ayo kita berangkat.
Nah, sugan di kadia ya. Nilari anu aneh. Nilari anu aneh ya, naon seueur nembe bubaran bubar ieu cenah sakola. Mikir naonnya? Mikir naon? Oh, ya otak-otak. So guys, aya naonnya? Kasih tahu kita jajan naon ya? Sekolah SMP ya, SMP ya. Namanya balubar. Panas awan ya. Otak-otak lah yang otak-otak. Ngang ngoyong lah. Otak-otak. Sepanjangnya tuh sepanjangnya tukang dagang ngumpul macam-macamnya biar marane neng baru-baru. Jangan icalan nona sempol bangsit mah sempol sabarana ribuan hayang 5 tuh Mak. Sempol ayam enggak? Ayam. Yang otak-otak ya. Otak-otak 5.000 ya? 5.000-an. Cheers. Pangsit di kuma. Kami digoreng gitu. Ya, gitu. Kulung. Kami wae di dieu nya. Oh. Tanggal dinten kami wae ya. Sempol, pangsit ya. Otak-otak. Salita balado eta atom. Aida salit lah di Aida nama.
Tapi kadinya maribu nanya. Tinyakeun we sakantenan. Ya nuna. Guys, dapat ya. Kita cari naon deui nya jajanan di dia. Mantap. Oke dulu lah ya na dari nilaian deui ya. Naon deui nya jajanan di Kawali anu patut kita cobian. Naon sosis ini beo sana yuk gitu. Kene teh ada yang ada masa baru hijau teh naon ieu teh ini jebel. mie jebeu. Yang ninggal mie jebeu teh kumaha teh. Yang kudu jebeu kita teh. Henteu. Ada anu mana di paling dia. Oh iya menuna. Oh. Ceker tulang pangsit di pangsit teh anu 8 ah Ada lepas orang. ladana Paman. sedang we teh tong lada teuing berdahar anak-anak bakal ya bakal tuh nah teh kaboro di imam di sekolah ya teh. Ente. Tuh, mantapnya. Tong hilap di subscribe-nya YouTube-na. Ramdhani Asgar. Ramdhani Asgar. Nah, ya tinggal proses pembuatannya ya. Ieu teh naon teh? Bungbuna di kadieukeun we. Mohon deh. Iya pangsitna cenah digebruskeun wae. Ngalinten pangintennya teh rame wae. Sok dugi sama ikan tabu sabarat teh. Oh, kawengi. Dulur nah suasana Kawali ya rame terus Kawali mah alun-alun break dulu adan gabung deh jeung barudak kami cegah budak deui nya boy tadi ngali guys tuang mah jeung naon ye? Yang ini sarang krokodil. Oh. Mie jebeu we teh. Sanes. Sanes. Dan krokodil sana. Mantap guys. Tuang. Kita aja lihat ieu deui. Ningali proses dari pembuatan mie jebeu nya.
Well. Pokoknya Siap. mie jebel. Well, bukan namanya. Ya. Nih jebel mantap. mah siap lah. TikTok bos. TikTok yang YouTube ya. Ini mayar bang. Nih kata-kata hari ini apa nih? Oh, kata-kata bos. Welcome atau bos kata-kata na bos. Gua geus beakeun tuh. Aduh, aing mah beakeun. Tipu pokoknya mah. Udah dimakan dia. Yes, dibungkus wae teh. Siap. Kayak sekedapnya. Ramdhani Asgar Nah TikTok aya. TikTok aja. Kalau ngabi ya. Follow. Non? Tuan TJ. Oh Iwan PJ siap. Di follow wae nya bos. Ramdhani Asgar bos. Bos naon bayar hutang lo bos? Mayar utang. Aduh, ayo mah nya bayar hutang Mayar lo bos. utang geus 2 minggu coy. Aduh. Hah, Manyun we sambutrut teh urang oge. si teteh namanya bos. Ya Aduh, isuk manyun we kawas tutut. obong teh dibayarnya bos. Ada kumaha teuing ieu. Aya bejana teh disita ke motorna bawa Aduh, bae dan bayar bayar. Aduh. Kita gitu dulu di dia mah ya resep bayar hutang cenah dek disita motorna. Geus teh ieu mie jebel. Tong hilap mun ka Kawali ieu jajan mie jebel nya. Siap, mantap, cerjes. Anjir, nginum sagalon tuh guys, ya. Nginum nage teu kagok. Tuh. Geus dahar yang nginum sagalon. Sok beakeun tong kagok. Nah, gitu. Parek mantap atuh. Ya geuna atuh kata-kata heula atuh aya teu? Hah? Naon atuh kata-kata heula? Aing mah. Tanya. Naon atuh sok. Utamakan sarapan. Jangan harapan. Jangan harapan. Nah, eta Cirajos. Ah, Well lah. weh.